balik dengan tadi teh meureun di dia teh jadi ukuran teh ke urang. Ukuran ke urang teh ini boga nilai ke henteu teh lain waktu puasa justru. Berarti waktu sanggeus puasa. Ukuran teh. Nah puasa boga nilai teh henteu. Kan kieu ye puasa teh ibarat urang teh diajar. Nya. Diajar. Nya. Idul Fitri teh urang teh ujian. Idul Fitri ujian kan uji tadi nilainya sanggeus ke ulangan kene atau sanggeus beres ulang beres berarti urang teh katingali engke hasil puasa nanti sanggeus kaluar tina bulan puasa palingan poni di dia poni kumaha puasa sabulannya jadi ukuran kan ukur palingan poni diukur sesuai puasa poni di awak poni iya, 35 cm lain-lain lah maksud ukuran teh ukuran kelakuan ieu mah nah puasa urang teh ditarima henteu lain tidak ukur lain ada eta mah tapi bisa jadi oge bisa jadi go ada siapa angker tinggal ieu lamun ukuranna namaha berarti ikhlas puasa oh namahan berarti balik puasa teh kudu jadi beban kapan kadaharan tuh asup tah soal pegang teh urusan minang dahar teh henteu kok eta mah teh jadi ukuran dong teh jadi ukuran maksud lo mak awak mah leutik oh ieu udah haro tuh 4 piring bisa jadi wae teh padahal oge sama ukuran eta teh ngaan sabenerna mah jadi ukuran mah perilaku sanggeus urang puasa jika kumaha itu perilaku nya apa biasa nama naon poe biasa mah urang teh maghrib isya tarkala sih tapi sareng puasa 4 minit tarawih poni tak sanggeus puasa balik ke 3 waktu atau henteu igo nya lah kitu lamun balik deui teh berarti puasa teh kun merang capek naung gitu padahal eta teh ukuran nya pada tetep ngalatih atau kalau diteruskan mana ngalatih ulah sampai ke puasa unggulnya ulah puasa unggul rek amal mata kan urang teh sabatana mah teu kudu tanya ka batur mun teu yen urang diterima jeung teu teh ku diri bisa ku diri ku urang carana tinggal teh tadi salina puasa naon dilakukan ku urang diteruskeun teu nah salat pentingna diteruskeun teu ini kalau salat penting mah meureun atuh duha balik latihan teh gagal teh lain dumeh bulan puasa mah bulan barokah tuh ibadahna bulan puasa bulan biasa bulan biasa mah gitu dina bulan puasa bulan barokah berarti lamun dina bulan nu lain urang kudu leuwih minang sabab awak ame leuwih barokah kan kitu pan bulan puasa mah sarena ge jadi ibadah nya seluruh ada bulan lain mah teu dihitung kitu kok main lamun ayeuna ibadahna dikurangan tuh beuki ngaleungit itu nu mah sedihna ninggalkeun puasa teh eta kok kata kemudian itu banyak puasa deui lah puasa deui poni atuh ge lamun cek Kangjeng Rasul saestuna lamun jelema ngarti kana pahala puasa pasti hayang puasa teuing kemudian abdi poni atuh kan Senin Kamis bantara kali wat getol ada yang bilang si Marbona kemudian puasa poni abinya kemarin pan tarawehnya pakai barokahnya pan dari di itu apa nih aya 20 hiji rakaat 12 rakaat 11 ada pindah ke 11 ya poni tapi tenan poni 11 ya pas siapa dari taraweh teh ngapain lah mun teu mah apa itu ngapain 11 dia mah kan terakhir tadinya poni pasti rakaat terakhir kadinya gitu tapi ada kumaha poni coba tunggu mitirna unggul apa taraweh poni kesokan taraweh itu kemarin witir rakaat mah taraweh mah kaasup salat taraweh jeung witirna ada taraweh tenang nyampurnakeun ngomongnya eta teh eta teh salat tenang teh sebenarnya taraweh teh nyalse taraweh teh nu apa
apa tuh gak ada yang taraweh mun gitu mah tuh. Ya Kan semua sholatnya sekali taraweh bisa kieu 2 rakaat heula urang teh. Ngaji urang. Terus kemudian 2 rakaat. Nah yang aduh eta bisa ngejebak dulu gitu mah. Tidak tidak apa sih dia. Mun tidak gol sirah eta. oh dari kudu bibit taraweh teh Hanya atuh kan itu Hari mikir mah eta salat panutup moal aya deui salat sange salat witir. ya dia menyarankan salat eta panutup Atuh melu taraweh mikir unggul sabab eta mah. menang menang mahal atuh mereka teh. Siapa Ya, yang urusan malam kan urusan urusan Allah. Allahnya. Dan ada orang acong-acongan 100 rakaat dia itu bener mah salat kencan terus jadi pahala. Nya mudah-mudahan si abahna jangan ngacapuk dia teu ngartieun. Keun bae itu Berarti mau apa jadi dosa gitu mungkin mah. Ari teu ngarti mah. Ya. Dan nu jadi dosa mah lamun ngarti. Untung teu ngarti tah. Ngarti teh mah lamun kitu deui dosa. Ya si bejaan mah. lah mau ada apa nih Oh, rek bibit tahu gimana kudu ti mimiti atuh. bibit Mun kaumuran kene. Amin. Itu matakna urang teh dina akhir puasa suka doa gitu. Ya Allah, tepangkeun we abi jeung Ramadan tahun payu. Eta doa dulu. Doa teh kitu sebenarnya mah. Intina mah da eta hayang teh. Lain hayang beli baju lebaran pada itu. Hayang teh dipanggil deui jeung Ramadan tahun payu. Iya. Tah jadi ukuran ke urang mah bisa dibaca ku urang sebenarnya. Jadi teu kudu batur. Teu kudu ka batur, teu kudu tanya ka batur, tanyakeun kana diri da urang bakal ngarasakeun atuh. Berarti mana kieu bari nya lamun aya jelema geuningan. Euy cenah teu meuli bajuna hongkol dari lebaran. Beunangkeun lebaran aya bahasa kolot kitu kumaha abi teu ngerti. Beunangkeun euy lebaran. Nilai bahasa nilai lebaran. Kali teh Nilai kasuciana teh beunangkeun ku urang lain baju wungkul. di sieun mah kitu da bisi Adi lebaran itu urang mah da budaya. Budaya mana? Budaya. Meuli baju mah. Heeh, beli baju. nah budaya kumaha Lain kudu baju anyar. Wah. Lain kudu baju anyar da lebaran. jadi kudu ku Naon? lebaran tuh lama baju aja Lain soal baju anyar da lebaran. Lain ulah. Lain ulah, dek pakai baju anyar alus atuh. Anda pakai lupa alus lalu aya gitu. Kan bersih ngomongnya. Nya nu penting mah bersih berarti lah. Najis bisa dipakai kayak. yang arti nama kau kemudian Apa tadi di urang mah jadi dibalik lah kieu kok puasana acan. Nu dipikir geus baju lebaran. pinu pengkolan Pengkolan pilu. Tungtuna teh salat henteu ditinggalkeun. Sia balik lebaran we. sia ge labrik-labrik Wah, geus balik parah we. Meuli pepetasan. Kadengan batur kan balik parah. Di batur keur taraweh keur naon. Tah eta teh budaya anu kudu dileungitkeun nu kitu mah. Teu hade eta budaya. Setuju mah ini. Lain deui mubah eta mah geus kaasup dosa we. Coba eta lamun keur meuli pepetasan dikumpulkeun duitna pake mere male ka budak bet yatim ka fakir miskin pan jadi leuwih berfaedah. Berfaedah. Lebih dibutuhkan. Leuwih dibutuhkeun gitu. Terus kieu mah meuli petasan dirinya meuli petasannya. Iya. Mang seneng tarik seneng gede sakitu. Nya Ada kan teu apa teh renteng barang sunatannya renteng Oh, barang. gitu ya. Ieu mah kudu eta mah Iya. kitu teh sunut lah. heeh. Bekom gitu lah. Heeh. Tapi pagi tadi kepuk gitu teh. Iya. Tong dibekom cak teh. Ganeng eta mah sana. Apa sih teh teh gede gitu. Dibekom teh. Nya mata Moal sih teh kieu mah teh kuat teh. anu lieur mah anu meuli pepetasan. Ya. Oh, bekom. Beda jeung meuli udud mah. Beda. Disuruh di dieu we mun kudu berjeni mati tapi pepetasan kan teu. Ngadu di alungkeun atuh. Boleh dong gitu. salah kalau bukan poninya Ya. petasan di dia udah di dia udah dia Tahu padahal kejadian kayak gimana Sudah ngomong. Iya, kan kemarin loba nu maot Bu. Iya. Akibatin pepetasan. saya tak boleh saya kuat Nya eta teh pan geus teu meunang. Ya. Geus dilarang ku aparat teh. Teu meunang nyieun pepetasan, meuli pepetasan aja we bangun mah angan gitu. Tah ieu meureun anu kudu jadi pamikiran naon itu urang sarerea. Ya. Utamana urang kok minimal kieu ka budak urang we. Pepatahan.
Lamun kabeh kolot pepatan ka budak nonton jeung nek pepetas tong leupetan ka wae nu budak ka pepetasan. Sampun teu bayu pepetasan kan. Da ieu mah di barudak lah tuh. Jadi we kudu diberi deui urang teh da bade kaliwat. Ayo bade kaliwat geus waktu. Padahal ki urang